Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali SD juara. Kumaha kabarna? Mugia sadayana aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di semester hiji ieu insyaallah Bu Upi bade ngawulang pangajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Mugia sadaya murang kali SD juara semangat diajarnya. Dinten ayeuna urang ngawitan dina materi ngajaga kebersihan panangan. Urang kali sedayana dina kondisi pandemi corona sapertos ayeuna ngajaga kebersihan teh penting pisan dilakukan ku sadayana, khususna ku murang kali. Upami urang sok ngajaga kebersihan, panyawat naon ge moal euteup. Ngajaga kebersihan teh nuju usum Covid kieu mah utamina teh ngajaga kebersihan panangan. Nyaeta ku wawasuh panangan. Kunaon sih urang kedah rajin wawasuh panangan? Pek tinggal gambar nu aya di sisieun ieu. Wah naonnya eta teh aya nu terang. Muhun leres eta teh nyaeta gambaran kuman anu aya dina panangan urang. Sabenerna kumaha nya bentuk kuman upami diperbesar? Ayo tingali gambarna yuk. Sieun nya aya nu hoyong dina pananganna aya kuman ieu. Pasti teu aya nu hoyong nya. Aya nu terang teu kuman teh asalna ti mana sih? Geuningan asalna tina barang-barang nu aya dina sabudureun urang. Seueur pisan geuningnya. Tapi urang tiasa nyegah kuman-kuman eta aya dina panangan urang, nyaeta carana wawasuh panangan ngangge sabun atawa hand sanitizer. Jadi tong hilapnya ngajaga kebersihan panangan ku wawasuh panangan anu leres. Lajengna aya tugas nu kedah dilaksanakeun. Mangga diceknya tugasna ku masing-masing kelas. Upami tugasna tos dilaksanakeun, mangga ngagambar rarai nu nuju seuri dina tabel nu tos disadiakeun. Mung upami tugasna teu dilaksanakeun, diisi ku cakra. Sakitu video Bu Upi dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.